abah rek medal deui video anyar anu ngaran Amang Tajudin teh ieu tah katingali ku wali-wali bisi katagihan buka wae Amang Tajudin. Tah aya di kawasan pinggireun Jalan Nagreg katingali ku wali-wali ku lurus ya katingali pisan di kawasan Nagreg teh katingali jelas eces genre tah loba katingali pisan eta anu nyebutkeun jalur lingkar selatan jalur Nagreg pegununganna ini sarahe tah geunaon punya ini nah kekelilingan ya oge kawargi-wargi kadulur tah Palihwetan center jam tinggalan ieu teh pinggireun jalan lingkar selatan hati-hati tuh mobil anu tararik bage minggir we bari nih di foto-foto tah kawargi-wargi kadulur pomi hayang tarang jalur lingkar selatan abah teh ayeuna nuju ku kurilingan di jalur pantai selatan ngaranna Amang Tajudin. Tah ngomong wargi-wargi hayang apa anu ngaran Amang Tajudin teh ayeuna atok-atokan menjelajah di Gunung Nagreg. Nah gunung anu ngacegir teh katingali pisan ku abah teu ngabobodo abah mah tinggalan gunung anu ngajallegir teh ka kawasan aloh mah teu heseueun nyiptakeunana ge. Tah ngatak abah mah nuduh teh mudah-mudahan tontonan sing jadi tuntunan tah ka wargi-wargi kadulur-dulur mudah-mudahan wargi-wargi teh sing panjang umur bari sararehat dihasilkeun permaksadanana diuwuh kaslametanana mudah-mudahan wargi-wargi teh sing kengeng pahala menang ganjaran anu satimpal jeung kasayan ibu kasayan bapak kasayan pamuda tah abah pikiran teh hayang dibuka anu ngaran Amang Tajudin mudah-mudahan wargi-wargi sing sarukses usahana badana sing sarehat keluargana sing jadi keluarga anu sakinah mawadah warohmah ulah loba patetkokan urang selingkuhakeun arti uang mah teu bijieun abdi kurang teu soal ijabah jeung mah urang mah munajat teh ratos hayang hagung tah matah mangsa lamun hayang dikobul sok kuru kita puji daek nyaring peuting daek tahajud daek salat hajat daek salat duha tah lamun hayang terkabul cita-citana urang sadaya bener-bener ibadahna urang teh pangteu dikabul teh ngadoa urang peuting oge teu dikabul teh kunaon teu ngajalur urang aya kahayang gede aya pagawean eueuh di buruhan mah tergantung pagawean besok hadir buruhan mah tergantung pagawean ya mama mun daek digawe pasti menang buruhan tah urang ge ibadah ka Gusti Maha Suci moh daek sedekahna moh daek zakatna daek puasana daek salatna menang pahala engke umur sesana dipake naon kehidupan teh nu masa pendap moal panjang sabagunya mah paninya ge alam pana alam pondok wah ayeuna pada ditutup wae wabillahi taufiq wal hidayah wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.